Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fayahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sinarang syukur hayu urang ronjakeun ka Ilahi Robbi, sholawat sarta salam eh cing dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Bapak Ibu guru anu dipika hormat oge ka rerencangan anu dipika cinta dinten ieu simkuring bade nyangkem hiji hal anu kacida penting dina kahirupan di sakola nyaeta kabersihan lingkungan sakola. Kabersihan teh sanes ngan ukur ngeunaan rapih jeung henteu kotor hungkul, tapi ngeunaan kumaha urang ngajaga diri, ngajaga lingkungan sarta hargaan tempat anu dipake diajar unggal dinten. Rerencangan sadayana sakola teh nu ciga kurang arurang nyaho sekolah teh tempat urang nyusun masa depan. Sakola nyadiakeun ruangan kelas, perpustakaan, lapang olahraga, sareng fasilitas anu sejenna nu anu eta fasilitas teh kudu dijagi ku urang sadaya. Upami lingkungan sakola kotor, sampah nyampa di mana-mana, lantai baseuh atawa jamban teu dijaga, tangtos wae ieu bakal mangaruhan kanyamanan, kasehatan oge samangat urang diajar. Kusabab kitu kabersihan sakola nyaeta tanggal waler urang sadaya. Sanes ngan ukur petugas kabersihan sareng guru hungkul, tapi urang salaku murid oge boga peran anu sami pentingna. Di dia abdi gaduh sababaraha lengkah anu bisa dipake ti ayeuna anu sederhana nya. Nu kahiji aya miceun sampah kada tempatna. Jadi nyimpen miceun sampahna teh teu ka mana wae. Terus henteu nyorat-nyoret tembok, meja jeung sajabana. Terus teh aya arurang teh kudu ngatur deui ngalereskeun meja sareng kursi satos dianggo diajar. Tah, lamun langkah-langkah eta langkah-langkah sederhana ieu dipikagawe ku sakumna murid, hasilna bakal karasa ageung pisan. Sakola bakal langkung lebih bersih, tertib, jeung janten tempat anu matak betah pikeun diajar. Kabersihan oge eta teh gambaran tina karakter saha nu ngabogaan kabersihan bersih hartina miboga disiplin jeung rasa tanggung jawab anu gede. Rencangan sadayana simkuring ngajak ka urang sadayana supaya kabersihan dengan ukur jadi kewajiban tapi jantan kebiasaan. Jadikeun kabersihan sakola minangka budaya anu kudu dijaga ku unggal generasi murid. Nyaeta budaya anu matak ngajenan budaya anu ngangkat citra sakola sarta budaya anu ngagambarkeun yen murid-muridna miboga akhlak anu hade. Akhir kecap mugia ku ieu biantara urang tiasa langkung sadar kana pentingna kabersihan sarta tiasa ngamimitian parobahan ti diri urang sorangan. Hatur nuhun kana perhatosanana sadayana. Punten pami aya lepat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.